katifaha kana tak-takna itu zaujah tak dicium. Waduh hangru eta mana wayakulu barina ngucap itu rajul ta ieu doa nyium tak ya rahmanad dunya ya rahimal akhirah. Papai sok kaburu pucat manten mah pokona mah lamun nek di babacaan mah ieu tapi mun geus katalan mah bakal asli gerak cepat cium ieu wayuh baca summa tulu yuqabbilu nyium rajul langsung rokobataha kana leherna itu kana beheungna itu zaujah tah geus kana beung cicing ngan eueuh ye doa nyium mamak mah eueuh ya eueuh eta mah eueuh rokobataha kana leherna itu zawajah wayakulu bari ngucap rajul Allahu nurus samawati wal ard surah An-Nur ayat 38 lamun teu salah eta Allahu nurus samawati wal ard summa tulu yuqabbilu nyium rajul zakona kana gadokna zaujah kana gadokna zaujah wa yaqulu barina ngucap rajul nuru habibil imani min ibadikas sholihin summa tulu yuqabbilu nyium rajul hayataiha karena dua dampal pananganana itu zaujah jadi dua dampal panangan al yumna anu katuhu fal yusra tuluy anu kenca qailan bari ngucapkeun inda zalika dina nalika itu nyium dua dampal panangan maka jabal fuadu ma ro'a surah An-Najmu ya teh An-Najm surah An-Najmu cuma tuluy yuqabbilu nyium rajul ma kana perkara baina sadiyaiha nu aya di antara dua susuna itu zaujah jadi sela-selana jadi naon eta tadi sela-sela lah pokona mah geus ta eta tengah-tengahna belah duren lah boba ini wa yaqulu boba bari ngucap itu rajul wa alqaitu alaika mahabbatam minni ta eta babacaanna summa tuluy yuqabbilu nyium rajul sadroha kana dadakna itu zaujah al yusra an kenca bihida qalbiha dina palebahan hatena itu zaujah
bihidai qalbiha dina palebahan hate na itu zaujah berarti dikenca hanapeun susu kita cium didinya nya geus didinya naik ka luhur angkatkeun lamun rayun mah angkatkeun aya nu bisi nu peungkeun mah baru bisi ka luhur wa yaqulu bari ngucap itu rajul tah ieu doa nyium hate berarti doa nyium hatena nyium dada ya hayyu ya qayyum eta babacaanana lamun geus dibaca kabeh kumaha summa yujami'u geus beres kabeh dibaca mah tuluy ngaji mah rajul tah segala dibacaan kakara tah terus selanya terus sela eta atuh udah bagian dodoaan eta mah nyabak susu nya diterangkeun dodoaan era nyaritana terus bayanu asrari khalaqatil abkari ari ieu eta ngajelaskeun pirang-pirang rahasia fisik pirang-pirang parawan ari ieu eta ngajelaskeun pirang-pirang rahasia fisik pirang-pirang parawan abakar jamak tina bakrun matak aya Abu Bakarnya aya Abu Bakar teh kan Abu bapak ai Bakar teh parawan bapana parawan karena Sayyidina Abu Bakar boga budak Sayyidah Aisyah teh nu nikah jeung Rasul Abu Bakar namina Abu Bakar sacing Abu Kuhafah kami telepat meta terus qala nyarios saha ahlul firasati ahli firasat jadi feeling dan ahli feeling wal khabari sareng ahli peneliti bin nisa'i ka awewe idza kana di mana-mana bukti naon famul mar'ati bibirna awewe wasian eta lega cicing karena maka bukti naon farjuha momokna itu mar'ah wasian eta lega wasian eta lega Bapak tadi dilebat ya bagian pepentingnya ya bisa ngirikan naik itu kok naik Malaysia eta diri ada ngirikan naon farjuha farjina itu mar'ah wasian eta lega idza kana di mana-mana bukti itu famul mar'ah sogiron eta leutik kana maka bukti naon farjuha farjina atau simonikna itu mar'ah sogiron nya eta ipis bisa taletik doi kontur sempit cenah alah yang lega kanal ge aya di hareup aduh qala nyarios penyair qala nyarios penyair min bahri tawili tina bahar tawil iza doko pamul bik kot purujuha iza doko pamul bikri dokot purujuha iza doko di mana-mana sempit
naon famul bikri bibirna parawan ya parawan unggul tah dokot maka sempit naon furujuha pirang-pirang parji nah itu biker wakana naon sababna kok bisa gitu boga rumusan gitu di dia dijelasin wakana sarang bukti lifamiha eta pikeun bibirna itu biker bibir luhur berarti bibir luhurna itu biker syiarun naon syiarun tanda lipar jiha pikeun parjina itu biker jadi bibir luhur teh tanda bibir handap gitu jadi enteng tah bibir luhur teh enteng na bibir handap lalaki ongke lalaki mangke engke lah sabtu hareup engke dipraktekeun hayang ningalina engke carana ku kertas kayak engke ku kertas ka dibuleutkeun engke ku kertas tapi moal ayeuna mah wa in kanat sareng lamun bukti naon syafataha dua bibirna itu biker Gali dah ini Sabtu anjing mah di masker atuh. Nyaman. Gali dotanya nih eta kanal dua nana. Ente maksudnya itu eta kanal itu syapatah hatta kadinya rujuna maksudnya. Karena bibir luhur. Karena maka bukti naon syafroha dua bibir parjina itu biker lamun syafata mah dua bibir luhur lamun syafro mah dua bibir hanam bahasana teh gitu goli zotayeni eta kanal eta kanal itu syapro kadinya dah itu syaproha itu pokoknya intinya tina bibir mantap jang teu kudu nempon geulis tempo bibir we anu awewe teh teangan jungka apa babalata badi apa wa in kanata sareng lamun bukti itu syapataha kadinya tah Rocky Kotayani eta ipis itu syapataha kana maka bukti itu syaproha kadinya Rocky Koyani eta ipis dua nama Inggris patokan nama tiluhur anger da eta mah nyumput atuh hese ditongna hese tanu nemrak kowe
Cicing. Pak Malik cicing. Pak Malik. Ninggalin mah ajang lah, bibir ajang ninggalin. Nggak salah gitunya. Salih teh. Wain kana jeung lamun bukti. Wain kana sareng lamun bukti hiji deui eta. Naon famul mar'ati bibirna itu awewe syadidal humrati eta kacida bereumna sok aya tah beureum bibir awewe nya ti pusat nanti itu fitrah kana maka bukti naon farjuha farji na itu mar'ah jafan eta garing anir rutubati tina baseuh minyakan olian lah Berem garing. wa in kanat sareng lamun bukti itu itu mana lah itu mar'ah hadba al-anfi alhamdulillah eta pesek irungna alhamdulillah wahia maka hari itu maka hari itu mar'ah alhamdulillah qalilatul gorodi eta saeutik tujuanana alhamdulillah itu nikahi dina jima jadi nu pesek irung nama kurang bergairah lah gitu Masalahnya masalah lah tah jadi awet-awet ya soalnya penting nak awe ulah kapok kade Sabtu isuk engke kan Sabtu isuk engke nempon ulah laki bagian ke di bejaan jadi hayang ningali nu pajang ta isuk di insyaallah dipraktekkeun